Sampurasun. Oh, naroskeun Mang Acun. Teu aya Ki Acun teh nya teh sababaraha dinten di dieu teh pangitan di ditu mah ieu. Teu da mah teu kiateun mapang. Rada rempeolan ningan mah teu sepuh. Ampun aing. Biasana masuk ka dieu eta teh. Aduh, ampun. Lain damang apa teh damang. Nya eta cenah kamari mah Mang Acun teh ka dieu teh dugi ka dinya teu kiateun nanyak. Aduh, ampun. Lain sok bohong. diarep-arep guru gua be oge kunaon cek yang Ki Acun teh acan ka dieu teu damang begitu. Ieu na teh kiateun tuurna cenah. Lain bohong budak teh nya. Jika nama ieu teh ameh nyambung mah rieut ngobrol kayak ieu. Kamari mah ka dieu kantos ketang ngan kahujanan mulangna ka ditu duka kumaha eta teh. Aduh, ampun. Allahu Akbar bener budakna. Sugan kudu dijampe heula ya mah. Ampurannya bah, orang jampe heula jet abah teh rada saliwang geuning teh. Jame, naon jame peryogi jame. Urang jampe ameh rada bener dia dengeran, ameh rada denger. Oh, jame kanggo tetenger. Urang jampe heula. Bismillahirrahmanirrahim. Ceuli aing lain ceuli katel, ceuli aing ceuli cepil, cap nyempil, cap nyempil, cap nyempil. Wah. Aya buntil. Damang. Naon? Damang. Alhamdulillah aya. Eta alhamdulillah geuning cager. Gering naon abi, Pak? Aduh, ampun abi mah. Aya abi gering naon atuh tadi? Yeay, kapan rada kurang nyambung ari obrolan. Oh, teh nyamung. Ayeuna mah jelasnya. Jelas tadi gak jelas nu naros mah. Nyeta teh nyambung-nyambung dina obrolan. Oh, kitu nya hampura we atuh. Aduh, gitu. Nuhun bahnya na. Aduh. Sami-sami. Bade naon ka dieu teh? Nyaba we geus rada sono ya ka Abah. Nya. Lain abdi teh sok sering ningalinya ka Abah teh ngalewat dina ieu lah dina tayangan gitu. Nya gitu. Abah rada motah cek ieu obrolanana. Motah obrolanana jeung si Bah Eman ka mana si Abah Eman? Nya teh si Abah Eman teh can datang wae teh duka rek muncul duka moal meureun rek absen mah. Motah wae gede ieu obrolan teh ya. Sok penasaran eta teh lamun teh tamat eta teh. Nya hatur nuhun atuh tos ka sumpingan ka dieu nya. Alhamdulillah. Tos sabaraha lami Bah kana ya obrolan jeung si Abah. Karena obrolan kieu mah ti lah tahun baruan lah. Tahun barunya. 7 sasih panginten dugi ka ayeuna teh. Ngan nya teh di monet-monet. Oh. Teu payu nu bonge mah. Kudu nu ekstrim wae nu apa nu tereh mah. Nya tah gitu nu gulawingan kana luhur kai gitu. Anu lolongseran. Nya Terehnya di monet. Nya gitu. Bener balah. Pokona alamat daun mudah-mudahan we aya rezekinya balah. Nu penting mah urang mah tetap berkarya nya. Urang tetap berkarya mudah-mudahan we aya rezekina aya rezeki. Pasti da eta mah pan urang mah jalan salah sahijina hobi kaduana meureun bari ka dituna usaha. Tah gitu. Penting urang mah hiburan gitu silaturahmi di samping silaturahmi atuh cenah aya rezekina. Eta pisan meureunnya urang teh nya. Jadi kieu nu dipikir ku Abah mah ayeuna ngagunakeun media eta da masing teu konten kieu ge anger ngagunakeun mah tah ai sugan aing konten kieu mah aya arep-arepeun. Kitu eta. Intina kikieuan teh gitu.